Dunya geus tereh pamitan, kiamat geus ngadeukeutan, elmu gampang diteangan, ngamalkeunna hese pisan. Nah hape ilmu balatak teu ngarobah kana watak, ka guru kalah calutak, ka kolot ge wani nyentak. Loba jalma anu pinter, pamikiranna teu angger, nu disebut kabalinger, ka batur sok ngalilieur, agama jadi dagangan, pikeun nyiar kauntungan, jeung dulur anu saiman, geus loba papaseaan. Ari kabatur ngabela, tapi jeung dulur pasea, bari mawa agama, teu boga rasa rumasa, hayang disebut wanian, hayang tenar ku pujian, ngadadak silih baeudan, jeung balad nu teu sajalan. Dunya geus beuki ngolotan, ulama geus dijauhan, ka pasantren ngaanggangan, ngaji geus teu kalakonan. Loba nu katalar Quran, hadis geus jadi talaran, lain meunang diwurukan, tapi beunang pipikiran. Maca tafsir terjemahan, maca hadis sembarangan, mengkol dina kayakinan, asa bener ceuk sorangan. Elmu loba didebatkeun, dalil loba diadukeun, tapi akhlak dipohokeun, fikihna teu dijalankeun, nu bener disebut salah, nu hade dituduh bid'ah, make dalilna teu merenah, nyokotan tina tarjamah. Hayu dulur gerang ngaji,
kaajengan jeung kiai anu pinuh ku pangarti nu apik tur sae ati. Agama keur diamalkeun lain pikeun dipamerkeun, akhlak kedah diterapkeun lain sakadar ngobrolkeun. Sing karunya kanu bodo elingan jalma nu poho kudu sabar bari ridho kana ibadah sing sono. Caangan hate nu poek sangkan hirup henteu rupek, amalkeun sulam taufik sangkan hirup henteu pase. Pageuhkeun dina akidah sing akur jeung ahlu sunnah, akidahna asy'ariyah sinareung maturidiyah. Ulama nu soleh nyontohan najan aya perbedaan, maran teu nasauyunan sangkan umatna rurutan. Hayu dulur-dulur nu saiman, ukhuwah urang kuatan, Islam kudu sabengketan sangkan meunang kajayaan.